Alhamdulillah dia dekat dia ngumpulin bongkok keranjok berpayaksa dua keluarga dua desa anu baris ngabagiakeun sang mantu disebutkeun mulung mantu munduh mantu. Mudah-mudahan dia dekat anu baris dipimpin langsung ku Pusat Entertainment Keiparan MD Uribedi anu baris ngabagiakeun rasakannya betul nyantun rasakan dulu atau boleh asik semoga Allah bagi ganti pegelaran upacara muafak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kembali sedemikian kalau lagi sejak hari ini daging awas sejak hari yang surah-surah Sufi Ramah Gunata Berdiri Gebrak Allah Berdeka berdeka maaf Wadana Dikawinkan untuk batu biji Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah kasep di anti-anti ngesumpi ka ieu tempat anu diantos ku hidung anu ngandung ku bapa anu ngayoga anu gelis racunir anu dipiasih bayang jeung peuting hiji nandakeun dua jodoh anu saja kasep anaking gelis anaking mudah-mudahan ibu ngerasanya ngerasa asih ngerasa jodoh kehidup buah anak-anak numpawi ngariung bongkok karoyong ieu mata-mata biji pangdudul di sarena buah kehidup anak memeh kong amicun heula memeh lakwak jabalah dua baris raja raja bangunan sampurna kan magang muka-muka putna payakun selep gada bisa tarik ke senalar buar gawasana di langit pating kering di bumi pating polisi pun melardi bari puji si Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah bari puji si Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah doa raja raja doa raja pedang maring Allah dina ati anani gerasa berbasa dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna karimu aku Allahu Akbar Allahu Akbar sakedap ju syamut wahapun manawi tatamu saha bagaimana sumangga lengnap sakedap antasan heula wa menurut kasalira sejak nyebarkeun bewara kasakuna balala riap syambut wah nyebarkeun nasupi tuatra ngalit ngalapi gending geura ramekeun rami yang geura pageun para payung geura bukakeun para payung geura bukakeun
Awas. Soyong. Kabudayan kesenian dasar-dasar semayan sudah dianggap hiburan awas soyong teman soyong baca bisa alhamdulillah pengantin istri pengantin pemegat mantu gua baratos ayah di baju rasa binga rasa asih gua teweleh ka hidup ke anak sok ayah paribasa itu rasa ku bungahna sok ayah kirinya tim maju tak maju alah mundur tak mundur maju tak maju mundur tak mundur belakutan teman ini aduh cuy mundur lah kita loba sobat nih kali dituntut loba sobat cing loba potongan di aduh tanda nadir kita betul pemotongan loba teuing ari ulah di slot tadi gitu nah Sobat Gusti aku disakit-sakit di ulah oge ieu ais pagampi ieu di tukangan tuh sobat-sobat tuh garaga tuh nah eta teh bapak nang teh sobat baheula urang sobat kuli mohon dikawe eta gitunya pada di dieu loba pisan Mang Sarhuma Mang Toi almarhum Mang Mai di dieu alhamdulillah loba pisan sobatnya rasa bunga tadi icu uaya astagfirullahaladzim naon ieu anu poho naon teh cici sugan ieu medok aya ieu naon ieu teh teh kokkorong aya senadi kacamata aya alah kening dipake naon anu poho teh astagfirullah cing urang tong dina kening cicing palingan nenek barudak si bebek si sayang si gamulang pokoknya mah panggelisna sadunya aya tepok aya teh si nenek aya teh tepok toh pake kokta aya apa meuning genut lain genut salangsing deui kana si nenek mah ge abo astagfirullahaladzim kemana ini manehanana kadang-kadang sok hese awas abo kau bagus di rumah
Ari maneh jeung gegerbegan Cisila Cisila Kela gitu. Kela. Bener. Ari maneh siga dopan di anu sagerupan teh. Iya. Iya Pak. Gelis mana? Abi jeung si Neng iya. Nya atuh geulis maneh di mana-mana oge. Da lamun manehna sebutin teu geulis sok paledog siku atuh. Oh gitu. Apa? Ya, lamun dek kaul goyang heula sok. Cing ayeuna urang goyang cing. Cing coba maneh joget yo. Cek aing rek nyanyi aing sama. Cilalang sesorodotan. Aya ucing jadi karungan sorong ke kiri sorong ke kanan demanin astagfirullahaladzim Ampura ieu teh lain bujur anu salah tapi lain salah sebenarnya masalah dulu siap itunya sok tepungan heula itu sepungan lah panganten mana Pak panganten lain terbaik urang mana siap geus suka bere-bere Pak sok tepungan heula tak gitu tuh budak nah yuk padahan yuk apa iya Pak iya Pak iya apa iya tepok iya tepok bubuhan siawan tepok astagfirullah acan sia acan boga hajat bae biasa lagi sok bere sok yeuh aya meuh aya sok atuh tak kitu sok sugan we aya jang bayar mana dapat loba utang MBK astagfirullah tok sok itu siapa sia di utang MBK saja sok guru sok tak kitu sok tak sok mana dah Pak, urang cium apa aja saya mau bentor cium Pak. Sok. Aduh, sok. Oh, nah aja asik nenek siapa balik pisan. Tuh, Alhamdulillah, sakieu oge rezeki urang aya ajan poe Rebo sia bayar MBK. Oh ada urut manis ada teh. Jok. Oh, sugan. Bismillahirrahmanirrahim. Didoakeun mudah-mudahan ibu hajat cing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun. Ya. Pak, kadipa. Urang doakeun ieu sadayana anu nyawer cing tampi iman Islamna ke cing dipasihan rezeki anu seueur anu barokah atuh ke anu teh nyawer abah urang doakeun sing kelekna dekok Astagfirullahaladzim. Ari maneh sok Allah sagarupa sok ngadoakeun sanu lain-lain ngadoakeun lain mah sok urang-urang nu hiji deui yuk urang-urang bari bagiakeun ka ditu urang-urang susul heula panganten yuk urang beut yuk sok aya dangdut giringan sok ayo saya tuturkeun sok kageus ya gitu agar ayahannya banyak kurang banget astagfirullah tuh sok ya asik kurang dia mau dikalah lalu bisanya kurang kali kira saya sudah sekemana
agen orang tepungan lapangan dan dia orang tepungan lapangan dan itu udah nasa salaman udah di pengantin ulang doakan kasep anaking cek Agus Mulyana Agus sinari anu gelis coba-tiba neng Cinita Asriani mudah-mudahan kasep tulis anaking hidup cing ayah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jika jadi rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah ta'ah wa'ah ulang bagiakeun yuk ah ayo ke dia aduh kau yang lagi orang lebih dia Payung Agung Nirmas Sinagli Singgaran Dedik Cinggerite laksana ibu yang asik rasa teduh jeung asikna rasa hemat jeung nyaan bagi aturan berjeng soping anaki bagi aturan berjeng rabu bagus sakala kasa adalah sasoda masa jauh anaki hiji keparingan tidak anaki dengan yang kawan jangan terhati bagi ya mungkin sumpah Payung bagaimana keterkaitan hidup dengan apa pada rumah tangga sehingga jadi sakinah mawadah warahmah. Aturan anaki bagian rabu di papan kubah wajah di gendingan di kubah biji kepagilan berbeda anaki yuk bismillahirrahmanirrahim pembagian anak yang menjadi itu anu gatu pembagian anak yang di bapak anu gayuga
sawisna keparikelan khususna penyambutan hidup anak anu dianti-anti Allah sok sisulkan itu nah itu aturan saya Kasep Anaki Kasep Agus Mulyana di payunan hidup Anaki ayah ibu anu ngandung ayah bapak anu ayuda Neng Cinita Asriani di payunan hidup Anaki ayah disebut mertua mitoha hidup nanging Anaki ia tong dianggap mitoha anggap ibu anu ngandung anggap bapak anu ayuda Niti kewajib jika kemampuan berjatuh gerami tidak merasa kebahagiaan anu luar biasa melatih keasih ngacik diri sampaka mangkat nadada sakit gunung luhur menjadi indung serang bapak boleh ditaikkan sosalaja doa awet anu sakit gunung gunung bapak boleh diojaya eta nadaku terasa keasih nadaku terasa kamu rasa kadede dina di waktu dina iya jam detik menit pok anu taktu dinten Sabtu kaping 10 hidup di bulu jadi minang sebut duh mantu bulu mantu ia gerbang kebahagiaan gerbang kehemat gerbang keasih anu baris dibuka menjadi indung sareng bapak nandakeun siloka hidup atau jadi keluarga anu saja keluarga sah mudah-mudahan hidup cing nurut kalau jadi indung cing nurut kalau jadi bapak segarupan anu disebutkan indung sareng bapak baris dalam nalika Bismillahirrahmanirrahim neng baca tadi langsung ayo deh Nenek kanu maha kawasa Mengundang kanu maha abu ia gerbang kebahagiaan anu disebut lawang sakit anu baris tempat pengajikan hidup anak nanti kalian ada di anu baris dibuka digunting menjadi indung sareng bapak kemudian tidak kata maka bapak bicara gunting di kawitan bersemangat ibu sasarangan sepeng sasarangan sareng bapak duaan sok guntingna sasarangan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, urang komandoan bilangan katilu ibu siap neng anaki gilis ieu mitoha hidup mama sareng bapak ngagabung ieu barangkali mantu mama anu baris kajanten hiji putra anu saja putra kaasih putra kadede ieu mantu neng anaki kade dan sagarupi keikhlasan hidup anu baris mayunan dina rumah tangga. Ayeuna mama neng paling dia neng macan Sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, Mangga Mamang Lengser sinang ampuna jasa di sana ke pelaminan indah khusus dua mempelai mangga diaturanan keluarga pengantin pamageut Ibu Ramana di paling kenca keluarga pengantin istri di paling katuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mangga ka tamu biasa nyarikan kursi atau pada seurikeun khususnya kita pengundangan sadayana warga-wargi bisnis pasti bisa bapak boleh kalau nyarikan kursi atau pada seurikeun mangga digraos talikna Kasep dibalik sallallahu pengantin awen udah itu Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya sebenarnya kita kabarin, awas. Alhamdulillah, yuk tepuk tangannya. Apakah kedua mempelai Ibu Ramana mengatakan sangat dekat. Alhamdulillah sudah dekati. Terus menuju pelaminan indah. Pelaminan indah buat kedua mempelai. Semoga berbahagia sampai akhir nanti.
kebahagiaan adalah dua karena sabika maka bisa saling dijasa dan di alhamdulillah. Aduh bisa buka saling dia sabika bisa tidak ibu kau semua dari sabik mundur minggu ya anak ini jika jadi nak keberkahan. Gelis anaki injung uang cerita asliani anu dipika dede anu dipika asli Chef Agus Mulyana SPD alhamdulillah pantos tadi tidak kursi kira sana kursi kehormatan tidak anaki kade sing pageh tidak jodoh kade sing kuat non rupi anu baris dipercaya tidak segala lautan rumah tangga. Lalu selanjutnya kadek ieu opat insan oleh Allah itu bapak-bapak anu parantos aya di sageningan hidup hiji kabingaan kasep anaki gira ojayan segala rumah tangga enya di rumah tangga anu samawa sakinah mawadah sareng warohmah singlamat laut jauh dina balai deket ke dina rezeki bisa bermawe kasa sama anak di dua pokoknya gade sisa goleng pakai si rokok hiji pok hiji anu di dua dina iwatos anu baris abitan undur di batonan hidup doa mudah-mudahan Allah di luhur biasa rantaian hidup bisa muncul segala ubi rezeki yang hidup gua ambil dulu. Beda ampun kayak widi dari jumpa pangampura maka sejak ambitan bagi apa yang aku ayo udah amit mundur urang silaturahmi sareng sadayana keluarga besar ayo sejak kata alhamdulillah ayo kasadayana amit mundur ulah baris abitan heula kasadayana ke urang silaturahmi rasa salaman heula ulah rasa salaman heula hey ayo pelihara reses ya yuk oh belah itu jangan sok cicik belah itu apunten anu kasuhun meninggal itu di pabrik apunten ibu teh sadayana ka panganten si bapak tuh lagi gitu tuh galah yuk ulah kape si etamanya ayo sia diduduk jago teh astagfirullahaladzim korban kabar orang asup astagfirullahaladzim saya tak sesuai dah saya naon bahasa kami tadi seksnya dari badan panjang korban saya dia sok dia kerja duit sok ada saya dia sok pada harga dia sok jadi ya sok pada harga sok dia balikan kena rokok kena udut apa astagfirullahaladzim